Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang desa Ramsim Kuring Kakang Robi masih di channel official Robi Entertainment. Alhamdulillah dina dinten ieu aya nama urang moal hahaeulangan cenanya. Urang tong hahaeulangan wae cenah. Alhamdulillah dina danget ieu urang ngobrol cenah ieu mah nya urang ngobrol nyaritakeun perkawis kasenian anu hilang atau napi langki hampir langki di budaya aya sababaraha salaresna mah seueur nya aya sababaraha kasenian di urang teh anu hampir punah cenah hilang cenah di urang teh mung alhamdulillah urang kasumpingan hiji kasepuhan dina waditra reog atau napi seueur anu terang mah dog pangintennya nyaeta kasepuhan anu linggihna di Kampung Sukabirus RT 4 RW 13 Kecamatan Dayakolot Desa Citereup cenanya mohon nyaeta Abah Encun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tiasa patepang cenah sareng Abah Encun. Nah, urang ngobrol-ngobrol wae cenah Abah Encunnya ieu mah. Tapi satu acara urang lajeng karena aya acara topikna cenanya. Tong hilap kapalawargi sadaya kanggo di like, komen sareng subscribe. Tong hilap oge di share, sing seueur share supados pikeun Newport cenanya, pikeun Newport ieu channel. Supados channel official Robi Entertainment tiasa trasmajeng di YouTube cenanya. Alhamdulillah. Urang langsung wae kana topik pembicaraan urang cenanya mohon. Alhamdulillah hatur nuhun pisan Bancun parantos sumping kaya petempatan bah urang langsung wae Abah ieu mah ngobrol wae Abah cenanya abdi salah sawios pemuda cenanya mohon anu duka kumahanya resep pisan abdi teh ka budaya Sunda teh. Nah alhamdulillah ku ayana Abah aya sababaraha patarosan cenah ti abdi mung meureun kawakilan mudah-mudahan kawakil ieu cenanya kanggo kepala wargi sadaya. Nah Bah urang langsung ngawitan wae kana reog karena ieu topikna reog hoyong terang abdi kana sajarahna Abah kumaha ngawitan ngarintis da meureunan ari kapungkur mah peurih cenanya. Kapungkur mah rada sesah teh sapertos ayeuna praktis berebahnya. Nah urang langsung wae Abah dumpi Abah teh di tahun sabaraha Abah kana reog teh Abah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Awah dan bade nerangkeun lah ti kawitna. Mohon. Ya pertama Berdiri. ti awal tos resep kena seni. Mohon. Nah, kalaresan awah teh neraskeun ti sesepuh awah keneh dipun paman anu ngagaduhan seni reog. Oh mohon. Oh janten satu acan ku Abah teh tos aya karintis selaku pun paman cenanya mohon. Oh mohon. Janten Abah teh hoyong naraskeun eta teh usawargi-wargi. Oh mohon. Rai sadayana anu maraen nya kena seni reog. Seni mohon. Abah teh teras aya dua kru kan ibu-ibu yang sareng bapak-bapana. Oh mohon aya dua grup cenanya. Dua grup nyaeta ibu-ibu sareng kanggo bapak-bapak. Ieu menarik ya. Anu ibu-ibuna anu disebatkeun suka simpai. Upami pamagetna sawargi. Oh nah ieu rada menarik ya. Biasana ari kapungkur mah nanaon aya silokana aya maknana cenanya mohon. Urang ngawitan heula kana sumpah simpai cenanya. Bah upi suka simpai teh naon sih artina Bah? Nah urang
Ieu masih kena ti sepuh da abah oge kapungurupan pengalaman masih kena kurang Mohon. ayeuna ge pinu manteu mungurang sami-sami belajar Oh, mohon. da di paman teh kade cenah ieu ai suka teh naon ai suka teh ya urang resep lah kosok gitu Mika resep panginannya Hmm. lebih kadinya contohna. Sim sareng pai jadi kan simpai ai simpai teh eta teh pamungkeut Oh, supaya urang kabeungkeut lah ulah dugi ka pabarencai maksudna gitu mohon. Oh, mohon. jadi seni reog suka simpai nah, Resep jadi pamengkeut cenanya. ya jadi karena seni itu orang teh kade gitu Mohon. ai sawargi Tah, kami sawargi kumaha? sawargi asa kan asa teh ya urang rasa lah urang jadi kudu make rasa kan naon Rasa. Mohon, leres. awar jadi urang awar teh ya seolah-olah penawar lah jadi ulah sampai loba naon gitu bentuk mah loba rasa bentuk kuku Oh, nya. Campur aduk we abahnya, campur aduk. pan rasa eta awar teh tawar Tawar. wargi wargi tadi hijikeun teh jadi sawargi jadi sadudulur gitu Oh, mohon. sawargi tadi dinya ka dieu urang singkat teh ku abah seutih sa atosna teu aya sepuh nya diteraskeun ku abah aya abah teh anu teh ngarintis deui ibu-ibu anu Oh. marenga anu kapungkur mah pantos ya lah Sararepuh penginanya. Sararepuh. Oh. Janten abah teh dugi ka ayeuna masih keneh nya abah. tinggal abah ayeuna teh nyata hoyong majengkeun Oh, marurang kali ayeuna Urang kali. generasi-generasina Generasi. jadi maksud abah mah supaya ulah dugi ka ilang Hilang mohon lares bah. Tah, kepala wargi sadaya. Ieu teh abah teh gaduh impenan cenah salares nama. Ieu teh terus dikapungkur cenah nyusun, neraskeun naon ti anu diturunkeun ti keluargana cenahnya mohon. Der ayeuna misalkan hilang asa ku hadeueun nya bahnya. Mohon. Tah kanggo kepala wargi sadaya pilih cenahnya aya minat cenah abdi hoyong ngiringan dongkap wae tiasa ka Kampung Sukabirus nya ki. dongkap Ka Kampung Sukabirus RT 4 RW 13. Pilari we Abah Hancun dok tarangeun da cenah tarangeun. Nah eta Abah dupi urang leuwih deui nya Abah. Dupi eta teh Bah kinten-kinten tahun sabaraha tah Abah? aing ngawitan mah abah teh kena di tahun genep 8-an lah Genep 80 genep 8 terus terus sami dengan terus terjun terus namun nya itu kan urang jalme lah oh seueur itu ieuna sekali itu ka dieu tapi da nya abah teh da naon gitu mungkin mah banyak itu teh apal jadi urang teh kan kadang-kadang pabetot-betot itu mah nya laras tah ieu teh kamari kantos pan urang pada majeng deui nah tos 3 tahun kapengker apa kermuhun barudak tos siap di sadayana oh mohon alhamdulillah aya sababaraha pemuda cenanya mohon anu aya kareus oge aya kahoyong oge cenanya aya dugi ka ayeuna ngan aya teh abah teh nu ngarintis ibu-ibuna oh janten papa-papana mah teu aya pemuda-pemuda nama can aya can aya bilih gitu bilih Oh. aya Nah. pada nu minat lah mohon hoyong seneng kena seni Sunda tuh kasempatan ieu teh kanggo palawargi sadaya sok dongkapan we cenanya keun ieu mah urang manjangkeun duduluran cenanya urang silaturahmi nya bahnya Mohon. jadi Nah. ulah pegat kena komo seni Sunda Mohon. kan urang teh anu luksaha deui anu ngamumule Tah. kana seni Sunda leres Pak. lain urang Sunda leres Pak mupustinya bah urang teh kedah ulah jati kasilih ku junti cenanya mudah-mudahan urang kapayun kudu langkung majeng deui kana ieu seni Sunda alhamdulillah mohon nah apa urang teraskeun lajeng apa dupi
iya teh kan abah teh henteu sagampang etanya ngebentuk teh gitunya pasti aya perjuangan baginanya dupi ka pungkur teh tak perjuangan dupi ka ayeuna teh tah kumaha abah ya nya kitu teh abah teh merjuangkeun teh terus terang sanaya sabah naon gitulah abul ku payung butut mohon emang menurut teh mah abah teh tisirikna pa betot-betot jeung di dapur hoyong kaduh alat oge dugi ka iyalah urang teh belaan kumaha dibagi-bagi kan itu kan alhamdulillah alat gaduh sapali-paliheun gitu tah tah mohon eta teh janten uih deui kana peralatan dan sebagainya. Nah ieu janten PR mohon khususna kanggo ka kepemerintahan cenanya dinas kebudayaan cenanya mohon kanggo supply-na cenanya mohon. Tapi da upami kirang terang mah memang sih ayanya tiasa gitu pengajengan ka ditu cuman agak ribet cenanya agak ribet mah aya sebagian orang cenah nu mengatakan bahwa ribet hoyong pengajengan kanggo buka sanggar dan sebagainya mohon nya meureun panginten upami aya di Pahlawargi Sadaya anu uninga khususna di pemerintahan nya panginten nyuhunkeun disupport cenanya mohon da ieu teh uih nama sanes inti nama sanes ka alat komersil cenanya anu janten tugas nama kawit nama da sanes janten alat komersil cuman urang teh bentuk mupusti karena budaya cenanya mohon nah mohon alhamdulillah. Nah ayeuna urang lajeng wae mugi-mugi nya bah cenanya mugi-mugi kapayuna nya aya panginten disadere pebantosan atau piti ya langkung saya nanti pemerintahan gitunya aya bantosan turun tangan. Nah langsung wae abah lajeng deui. Nah bah ieu teh bah ieu mah menurut abah ieu mah bah nya karumaosannya arti kadang sok gitunya mengenai sudut pandang ya nya bah sudut pandang abah atau napinya saur abah gitu cek abah kumaha tanggapan abah mengenai pemuda-pemudi anu lebih kene condong resep ke budaya batur dibanding mupusti budaya urang majarkeun kan aya ninganya tapi disadayana tapi aya gitunya aya sebagian anu nyebatkeun bahwa naon budaya Sunda naon cenanya ya kitu teh lah pokona mah cenanya nya ibaratna mah gengsi lah gitunya ibaratna mah gengsi. Nah kumaha abah menurut abah seuk abah tak kumaha kamu pemuda nu karitu ai pandangan abah mah ya eta mah urang istilahna geus logis lah urang teh manusia ngan tapi urang teu oleh mudah-mudahan jalmi-jalmi anu iatos kirang kena mulai non seni Sunda mudah-mudahan sing dibalikeun deui resep sareng dicinta kena seni Sunda urang sararea. Amin amin ya inti nama cenanya mugi-mugi aya panggeuing cenanya aya panggeuing urang guyup bisa sarangan bade seni naon da sami sasundanya sami sasunda atau napi misalkan aya seni di batur ge da tetep dasa Indonesia gitu nya urang silih langkul silihnya orang silih dibantu pantos cenanya silih dukung cenah sasarangan dah gitu meureunna harapan ti abah mah alhamdulillah jeung deui abah oge ieu teh emang khusus mah dina reog mohon tapi da abah teh nyempong di barudak silat onggoh alhamdulillah pada ayeuna di buruan teh non aya padepokan alhamdulillah padepokan silatnya padepokan silat murang kali anu di wargi panglipur muda mohon janten nami grupna teh wargi panglipur muda alhamdulillah abah di pakai pembinaana lah alhamdulillah di seni silat oge mohon aduh geuning si abah teh leresnya mika resepna teh budaya urang aduh
ningan dengan seukur reog ningan pencak silat ke aya di Sukabirus teh sok lah kararongkang ke Sukabirus ya Pak. Itu teh naon gitu daripada orang nutup para rukuh. Nah, laras Bah. Kan nutup para rukuh mending urang teh lah salurkeun kana naon anu Mohon laras urang Abah. duga. Mohon laras Abah. Nah, gitu pangintennya sudut pandangna cenah ti Abah nya ibarat nampang harapan ti Abah nya kahoyong mah lah mudah-mudahan ulah Abah hungkul. Ieu teh da ibarat nama ari sepuh mah mung saukur ngabejaan cenanya ai anu janten tanagana berarti teu pemuda kene urang hayu urang sasarengan cenanya Bah insyaallah ke mah Bah abangan kapan-kapan ke ditu ka padepokan Abah cenanya Amin. mohon siap Abah ke aya cuplikanana tong hilap pokokna mah kada di subscribe heula like comment subscribe share deh cenanya insyaallah ke upami misalkan aya sok komen we di dieu urang dongkapan cenah ka ditu ngadamel deui videona siap insyaallah tong hilap di subscribe alhamdulillah. Nah Abah panginten kitu nya cenah ieu atos aya harapan ti Abah gitu nya harapan oge kanggo ka pemerintah nya Abahnya lebih mendekatkan cenanya lebih memperlihatkan kanggo seni teh cenah kasenian di urang teh sabab memang aya sababaraha kesenian nu di urang nu hampir dikatakan punah ulah dugikeun ka kasenian ieu hilang dan diaku ku batur ku negara batur urang neme ngamek ta eta anu lepat cenanya mun kadang sok aya sababaraha masalah nu sapertos kitu mung ulah kajantenan deui deui teh ngawitanana mah pasti tidinya nya Bang Iya. ngawitanana tidinya nya nah kitu panginten kanggo kepala wargi sadaya mohon ulah hilap mohon cenanya bilih aya palawargi sadaya aya minat cenanya hoyong gabung guyub cenah dina kasenian boh reog atanapi boh pencak cenanya mohon tiasa wae dongkapan ka Kampung Sukabirus RT 4 RW 13 tepangan wae sareng Bah Encun cenanya alhamdulillah parantos kapihatur cenanya Abah hatur nuhun pisan Abah dina kasumpinganana nya pesan panginten ti Abah mah mohon mugi-mugi ieu kapayuna boh pemuda-pemudana langkung seueur anu guyub langkung seueur anu mikaresep mikareueus kana budaya Sunda cenanya mohon amin ayeuna ge salaresna tos seueur bahnya cuman sing langkung deui seueur cenanya mohon alhamdulillah atuh tilap oge khususna kanggo ka pemerintahan gitu nya kanggo ka pemerintah mugi-mugi sing janten betotan cenanya yen di urang teh salaresna masih kene aya anu aya potensialnya ranah potensial dina widang seni tapi masih teu kajamak gitu masih belum kajamak gitu nya mohon nya mugi-mugi video tiasa janten motivasi hikmah aya hikmahna kanggo palawargi sadaya mun Abah sakali deui Abah hatur nuhun pisan Abah dina kasumpunganana mohon nah mohon nah gitu mungkin itu panginten pemirsa sadaya hatur nuhun parantos parantos satia cenanya nonton simkuring cenareng Abah cenanya masih dina channel official Robi Entertainment cenanya mohon atuh tilep oge kanggo kepala wargi sadaya tong hilap kedah cenah wajib di like, komen, sareng subscribe na supados urang tiasa langsung manjang teras dina widang YouTube cenanya dina khususnya dina widang kesenian cenanya mohon mungkin sakitu anu tiasa kapihatur disimkuring jadi balelo lah ya mung sakitu anu tiasa kapihatur disimkuring hapunten dina samudaya kalalepatan bilih aya kalepatan boh dina ucap atanapi lampahna cenah atanapi aya kalepatan dina penjabaranana sejarahna cenah mohon nada dihapunten hatur nuhun dina parantos satiana cenah dina nonton aja mohon permios disimkuring sareng si Abah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepang deui di video anu salajengna tong hilap pantengin teras official Robi Entertainment.